Cek batur inung bapa orang jalma hina, tapi cek orang inung bapa orang jalma anu mulia. Sabab anjeunna geus rela berkorban nyawa supaya orang bisa bijil ke alam dunia. Oge cek batur inung bapa orang jalma anu teu boga, tapi cek orang anjeunna jalma anu pangbeungharna. Buktina anjeunna bisa ngagedikeun urang nepikeun ka ayeuna. Emang hakikatna ti Allah anu Maha Kawasa, tapi syariatna anjeunna berjuang beurang jeung penting supaya urang bisa barang dahar sok sanajan saayaan. Mata kurang heran ka jalma anu nganyeri hate inung bapa. Ting kumaha pikiranna nepikeun ka wani nganyeri hate marantena. Padahal manehna digedekeun ku anjeunna, padahal manehna syariatna bisa dahar ku anjeunna, nepikeun kan gede oge ku anjeunna.